om. Siap kemana wae boleh mah. Urang usaha mending ya nama iya 11.000 teh urang pakai usaha di kota suga do jadi 11 juta. Amin om. Pasti om lah. Da om mah jelema bager. Ayo ten jelema soleh om. Lani sorangan nih. Om, slogan orang gantinya om. Naon gitu. Om kan satu-satunya pemuda tukang ojek yang rasa semangka. Iya, ayo ten. Uten kan satu-satunya pemuda yang paling jujur. Diganti om mah. Naon tah? Om jadi pemuda ojek pensiun om. Kan om geus eueuh motorna ge. Heeh. Uten sebagai naon? Uten sebagai pemuda Katalangsara ya om. Om, batin uten inget wae kana mie jeung naon jeung kopi. Apalagi si sedekakeun kumane. Oh nya nya. Jadi mun ngesedekah om tong diinget-inget ya om. Ulah. Tapi anger hati leutik inget wae om. Ketepo wae ke resekna ku uten. Ikhlaskeun lah. Tos ikhlas ya om lah. Di perjalanan sakitu jauhna aiku ayeuna mah zaman ayeuna karena motor bisa ukur 1,5 jam atau 2 jam ke tepi ku jalan biasa. Hari tama make bus kau putri tepikeun ka 3 jam kadang 3,5 jam. Sabab di jalan teh lalaunan kalayan turun unggah penumpang. Sagala rupa nu kalakonan estuni geus takdir ti nu maha suci dat Allah nu maha Ghafurur Rahim. Si Uten bisa kabawa ke kota Bandung dina poe eta. Eta geus mangrupakeun guratan ti nu maha kawasa. Di perjalanan kakarek tepikeun ka daerah Dayeuh Kolot, konektur nyampeurkeun. Si Uten melong ka diri kuring Joy, bari pok Sumarita. Uten om, Uten mayarna sabaraha om? Kukuring dijawab teh si Uten bari diusapan sirahna. Keun bae ten, keun we heula. Kumaha om we? Cicing Uten mah sanes bisi mahal om. Bae mahal ge ten. Da geus sidik ka Bandung mah 850 perak ongkosna oge. Uten pul om. Keun bae lah, erek pul ge urang bayar we. Da bongan Uten oge misa jok apanan. Duh lebar om, apal bakal sajokeun mah Uten mending nangtung we. Karunya pisan kuring kasih Uten Joy. Geus kitu nyolongkrong eta konektor bus teh. Bari pok urang ditanya, "Mang, abdi jeung budak ieu duaan, budak mah da setengahna nya Mang." Tapi asa jang. Dia mah nya kudu sajok-sajok we. Mun hiji setengah mah jok lah kudu setengah atuh, paling mah kabeh mul. Cerita konektor air jirana baheud ka urang teh. Biasa itu Mang tong popolotot. Yang popolotot Mang mah teu bae geus sieus biasana jang naon ngajak kerut. Mang, rasaan mah da baik-baik si om teh. Nah Mang meuni kitu tuh ngomongna. Cicing ten. Sabaraha Mang? Ujang ka Bandung? Ka Bandung Mang. 1.000 ka Bandung mah. Pan biasanya 8,5 Mang. Teu bisa, ieu mah poe Minggu mah mahal. Ceuk si eta konektor ada bari popolotot. Teu loba dongeng atuh ku urang Joy, duit tina 11.000 teh diasongkeun 2.000 perak. Mang pulangan atuh lah. Da ieu mah moal budak abdi mah. Teu bisa dipulangan. Ningatan untuk tukang bieur mah ada 850. Teu bisa ieu mah kudu 1.000. Bongan ieu mah dihareup. Manya Mang dihareup di tukang meureun 1.000 aya ongkos mah. Teu bisa. Turun we. Ka urang teh Joy euy. Geus kitu teh ngelongkrong ka nu hareup ayeuna teh. Ngasongkeun 1.000 teh dipulangan 150. Kurang ajar eta si konektor bus om. Mun banting om sakali. Uten dibanting mah tadi popolohok kitu ningan manehna teh Uten poporongos. Baiklah ten antepkeun we. Pan urang duitna kurang om. Baiklah. Kan keur modal eta om. Ditinggal 8.000 deui pencet mam om. Can oot. Bae Uten lah di mana we rezeki mah. Amin om. Sing aya rezekinya omnya. Masalah sebagai pemuda Katalangsara tidak ada rezekinya. Ulah ngomong gitu atuh pemuda beunghar we itu ten cita-cita teh. Kan om pemuda ojek pensiun. Uten kan pemuda Katalangsara om. Heeh. Mane ulah nyebut pemuda Katalangsara kudu boga cita-cita pemuda beunghar. Oh gitu om. Cek si Uten harita beuh jeung seuri. Ten, Uten yang heuteut. Henteu om. Kawe sakalian lah mun berhenti di Bandung. Uten geus teu kuat ningali Bandung om.
Uten pindah deket jendela om mah ben ningali jalan. Bisi lieur teh nepona kudu kaharep. Lamun nempo ka gigir bisi mabok. Oh gitu om. Om itu naon om? Tuh eta teh tempat tentara. Oh tempat tentara om. Mobil bari maju di rada gancang. Da biasana kok putri teh geus dirinya masuk rada gancang ka Bandung teh. Ngagrik urang teh ningali si Uten. Mana ti isu-isuk ti ini ti tajuk teh can cai segelas-gelas sacan. Uten ayo Uten boga senal teh di imah. Uten gaduh om senal kan kamari Uten di udah ku serigala om. Dina kebun jukut jadi Uten teu kaburu make senal. Naon om Uten neranya om teu make senal. Lain era teh nepona ge karunya om mah. Bila ku Uten nganjang ke kota ieu teu make senal. Mahanya om sabaraha harga senalnya? Karunya om lah orang buru-buru usaha lah. Orang buru-buru bekerja om. Be Uten make senal, make baju be mah kotor kieu. Aya teh nah baju teh gumrang-gumrang teuing teh. Iya baju si bapak om. Oh, make baju bapana si Uten ngeningan joy. Oh, asli ngelingan kieu kayaknya si Uten. Teu lila ti harita mobil anjog ka terminal Kebon Kalapa. Tuluy asup mobil ka jero, mobil terus parkir dina luhureun jok bus anu ngajajar tinggal urang dua anu can turun. Geus kitu konektor bus nyamperkeun ka urang. Nah, can keluar wae, buru-buru biji dia. Kamu tong polok-polok lah, geuleuh lah. Pejabat-pejabat, kakarek jadi pejabat, konek ge geus. Polok lah geuleuh. Uten, cici Uten. Mang punten ya mangnya. Iya heula. Sasak buru keluar dah. Eta budak naon polok wae kalau teu paris ya. Kalau gitu. Kamu mana teh nu polok-polok sakasiom karunya mana polok-polok. Cek si Uten harita bari molotot. Kamu sasak buru keluar dah. Buru-buru kurang ditungtun si Uten teh dibawa keluar da sieun kata terusan. Barang turun tina beus sabiasana kana di kota mah geuninganan sok loba nu usang asong. Nu ngasongkeun itu, nu ngasongkeun ieu. Gap ku si Uten teh dicekelan nu ngasongkeun cai teh. Naon? Ten eta mah meuli dah. Meuli am. Amang mau aja dah. Nomor kamera. Si Uten marukadan mere we nya. Eta ibu-ibu teh nu ngajual asongan bari murelang. Budak tetep bener sia ah. Ya tak kudu gede anak beli ya beli cai moal cai. Beli popolhok wae nya urang dieu nya om. Bae teh ayu ya buru-buru. Juru turun leumpang si Uten teh jejengkean. Uten asa nincak kuntung.